Punten mang. Aduh tadi termos aduh hampura mang tadi termos aduh kan ngopi tadi termos. Punten nami abdi Ujang Kolor Buleud mang badai ngalamar pagawean aya teu kira-kiranya. Aduh. Kunaon mang ngajongkeng kitu? Orang kumaha diterima teh? Oh iya pembelianna. Sebutkan nama Anda Ujang Kolor Buleud bin Samsur. Beres euy. Mang siaplah jadi partner gawe urang. Ayo urang gawe. Noh jelema teh kunaon cenah. Tinggal ngasian hiji deui. Apa kamu termasuk orang yang jorok modal? Pertanyaan aneh ieu mah. Tulis we iya angke jadi nilai plus. Oh kitanya kadang-kadang Pak euy. Jarang obeh oge. Hahaha wae. Karnaon mana Sujang? Gerak gawe. Masih formulir Pak. Ulah sagala langsung gawe. Wah kitanya. Oke siapa lah. Wae mah. Aduh jadi sok gara rembeur ya teh kana hulu angeun lagi euy. Hari pertama kudu good ieu mah euy. Siap. Supaya pasti keluar paneh mah. Mang ke dahar bareng yeuh. Dek mang, lamun istirahat. Heeh, ke dahar di maklim lah. Hore, dahar bareng. Hore. Weh, naon betul-betul. Ngajarkeun cara gaweana kumaha? Mana saya tahu. Kan urang di bagian kasir nyatuna merentah martabak naki. Itu nana teh ka iraha. Nya pokona mah teh tahunan malah. Panji beuni lilanya, meureun tutung belah. Lamun gas beak bae mawati mah. Terserah kumaha maneh we. Oh, jadi kitunya. Mana ka mana, Mang? Laguan euy. Ngeluan modal. Mang lamun WC mampet kudu dikumahakeun. Colokan sugan. Lamun WC mampet colokan. Bae mang colokan ku gantar. Lamun mau gantar make naon? Gebregeun panto sampai rujad lamun pusing ting mah. Tadahareuna lamun beuki dahar lamun teu balik we lah. Cemberut wae siga monyet. Ngomong kasar ke pelanggan terus alungkeun dahareuna si terus. Bang beli martabak Tadi jual. bangku crispy atuh hiji. Sarwa tadi jual. Sanggra itu mila atuh. Jangan tadi dijual sekarang ada yang kayak kena. Murid orang tah tinggal ikan. Woi boro woi yang ngesing woi. Kumaha cenah kana malolor. Urang nangtung ti dieu ti lohor. Ada gawe moal teh. Da campokan teh kara sarare. Mana tidak ada nyarkene sok jadi gara-gara yang dipecat kurang. Tapi cenah kuat kudu kitu cenah cara gawean di dieu teh. Mana ada memang tetap perusahaan lah gitu. Termasuk jorok modal dan tidak harus pakai kolor. Itukah? Lah gua di bobodo maneh mah.